Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana mendapati sareng Kang Adit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak jejer carios nyaeta Buk Indung ayeuna teh seri ka-40. Insyaallah nya mitra-mitra ayeuna ieu dongeng Sunda Buk Indung kurang tamatkeun. Sareng mudah-mudahan mitra tiasa kaiburku ieu acara dongeng Sunda. Bae Kang Ari nyuwunkeun dipunten. Mobile dina ngadonna kirang juga makeun nya ka mitra-mitra sadayana. Kamari teh mitra dina sari ka-38 nyaeta nuju nyarioskeun si Kudil anu nuju tarungnya sareng Ki Badal. Kumaha ieu tamatna dongeng Buk Indung mitra supados teu nyangkulung teuing kana waktos sumangga dongeng Sunda Buk Indung karangan Kang Adit urang ngawitan bae. Der ah si Kudil nyesep kongkorongna. Itu nate bari nyebut Prabu Gahar Samudra. Areta barang Ki Badal rek ngahebatkeun leungeunna. Areta geus beureum teh kanyahoan gelebuk. Aya sora angin meninga gelebuk. Dituturkeun ku sora anjing anu babau. Atuh Ki Badal teruskeun dina nyerangna. Kaburu aya sora anu seuri tur nyarita. Eta Ki Badal jeung si Kudil tur si Rancung geus apel kana sora. Nyaeta sora patih ulung hideung ti nagara Siluman Bago. Oi, bodoh. Odil, yang maneh Raja. Maneh montong ditulikeun tarungna. Mabelamun maneh duan ditulikeun tarungna. Merculmo. Hai pada si Kudil jeung si Rancung sabenerna geus jadi balad Prabu Gahar Samudra. Wah. Yang maneh Kudil oge Rancung
Yen kibada sarua geus jadi balat Prabu Gahar Samudra. An Gusti Prabu geus kabejan kabane. Ku kituna. Allah merenya ka anjeun. Gimana? Ore yung mana ranjung. Anu sebenarnya musuh marane tuh anu kernya rumput. Ayo nah gerabeakeun eta musuh marane. Ontong anu disesakeun. Itu cek patih ulung ini. Atuh kibada ngahuleng itu deh si Kudil jeung si Rancu. Hiburan karek apa yen bapana salila ieu geus muhit ka bangsa Siluman. Tapi keur si buron teh hayang loba omong. Ya memang si Kudil jeung si Rancu anu geus apa ti samemehna basa di bejaan teh ku Prabu Gahar Samudra. Tapi kaburu kasudut ku nafsu jadi poho ada caritaan Prabu Gahar Samudra. Si Kudil jeung si Rancung gancang nyamperkeun ka Kibada. Itu nate bari men tadi hampura. Aduh, hampura pisan. Orang memang apa sahaki bada ngampura lat kuring teh poho kicek si Kudil. Oh, baik jang, alungus bangus. Oh, gimana ke hampura pisan. Oh, dalam menyauti sampai mena mah maafkeun ka kejadian kieu. Kitu cek Kibada. Ada eta cek Gusti Patih musuh urang anu aya di harapan urang nyata nyebut. Di mana nya? Kitu cek Kibada mari merong ka hareup. Panana seukeut mencrongkan palbah anu poek. Sararea ge anu nyumput adanya karena sorak Patih Wulung Hideung. Bantar gancang nitah keluar ka sararea sabab yen kaburu diserang ku Kibada ku ajian sakti. Cileng sararea jungjileng hareupeun Kibada. Oto Kibada nampo anu laluncatan nyakakak seuri. Iya cucunguk bau rek ngaron sosorok kojor ruguh. Bagaya tua kampung siap kojor oi. Itu cek Kibada ngampas pisan kapat dua kampung. Sabab cek pamikir Kibada manehanana jeung jalma-jalma anu daratang ka hareupeun manehanana ngan saukur rek sosoroh kojor rek nganterkeun nyawa. Kibada can apaleun ari ka Bantar mah anari tas si buron ngabejan. Tuh itu anu ngaranna si Bantar anu kungsi ngelekeun kuring. Kitu cek si buron. Atuh Kibada merong ka Bantar. Pok Kibada nyarita. Oh iya oi anu ngaranna si Bantar teh bagaya oi si lain anu geus bisa ngaragragan si buron. Atuh Bantar hutuna menika kerot ya pamikir manehna ya ieu mangkluk anu geus ngaracun anu jadi bapana. Hei Badal dewek datang ka dieu ngahaja euy hayang panggih jeung Andika. Yang anu paling penting hayang apal jawara anu kecing tur licik.
anu bisana ngabongohan jeung ngaracun itu cek Bantar. Atuh Ki Badal kitu teh beungeut namanya euceuy. Oh sioh dewek disebutkeun kecing tur licik jeung nyebutkeun ngaracun bal-balana ojok itu cek Ki Badal. Oh si lain geus poho Badal. Baheula aya hiji jawara anu kungsi diracun ku si lain. Ingat-ingat euy, ingat-ingat. Ulang Ki Badal ngahulang. Ancep pamikir Ki Badal bener. Cek sawangan jeung cek sangkan manehna yen ieu anak si Darma. Harita Ki Badal rek kuncat ka hareupeun Bantar ngan dicarek ku si Kudil. Ki Badal mah cenah cicing-cicing we, ieu makhluk urusan kuring. Atuh Ki Badal teu jadi luncatna. Da kapilan ku si Kudil, pok si Kudil nyarita. Hei Bantar, sameme si lain ngalawanan Ki Badal. Ladenan heula ye. Ladenan heula pangabisa si Kudil. Cantang tuh sia bisa ngagulutukeun aing. Kitu cek si Kudil. Kitu nate si Kudil bari jilang loncat. Peurep ngahiung bang baran rek ngahancap beungeut Bantar. Hiu. Tapi Bantar dengan sakilat narik kuda-kudana ka tukang. Serangan si Kudil nyamos. Tolonyong. Awak si Kudil tiet tolonjong. Tapi teka nyawa cileng deui si Kudil malik. Malajang peureup kencana jeung katuhna jeung hariung putbet gerakanna cepet kacida. Tapi Bantar ke kesit jeleng Bantar luncat. Plos. Serangan si Kudil. Sababaraha kali serangan si Kudil nyamos. Dina kekayaan awak si Kudil nyampoyong jadi antep ku Bantar. Ada di sikun, ada si Kudil dipapak ku Bantar. Wah si Kudil ngakon. Itu nate awakna ngajurah roh. Tapi benar ngaran si Kudil kuat lain dikiena. Bisa dianggap enteng. Nah, si Kudil hudang di cilang si Kudil narajang. Awakna ngalayang luhur awak Bantar. Suku narik ngajejak sirah Bantar. Tapi dekat ku Bantar pigilang suku si Kudil ditewak. Up benang pisan. Tapi ku si Kudil dikecetkeun karasa gerakan si Kudil kacidar rohakana. Bisa-bisa awak Bantar ngajengkang katukang. Tapi Bantar rikat ngarobah kuda-kudana bari ngagunakeun jurus sewu bumi. Dari sakalian ngawatek ajian sewu bumi. Atuh cekelan Bantar jadi pageuh bareng jeung eta awak si Kudil dipangpengkeun kana tangeuh. Heuk. Bro. Adenge nengak keblung bari jeung adenge ngagoak. Dalamun kena kajal mah biasa piraku terremek eta awak si Kudil. Tapi si Kudil kacida kuatna kitu nate bari nyisep ongkorongna. Koreja si Kudil hudang deui. Si Rancung ninggal sobatna geus sababaraha kali kabeunangan. Teh cicingan cerang si Rancung loncat. Si aku aing dihakan konyok. Kitu nate bari perep. Ayung bengbalan maksudna rek kagador sareham Bantar. Cileng Bantar loncat yoplos. Serangan si Rancung ngageblos ngakan angin. Bantar pada nyerang kuduan tapi hiji kieu anu keuna. Sabaringna si Kudil jeung si Rancung sababaraha kali kabeunangan.
tapi sanajan si Kudir jeung si Rancung kabenangan ning siga anu teu karasa nyeri cakak si Kudir siri ayo beakeun bantar edan ayo aing digaras ya kabeh itu cek si Kudir paring nyakakak siri keur kitu aya nu ngolebat kadinya awakna jangkung leutik bokna ngaring kiwik ari beungeutna ditutupan ku kulit mencek celek eta jalma nu tadi sukuna nincak tanya bari geus aya kikireun pantat pok eta jalma nyarita hei jang ieu dua makhluk mah bisa dirubuhkeun sabab manehna dua ngagem kongkorong ti bangsa siluman cicing heula ujang mah kitu cek eta jalma keur kitu eta jalma ngageroan hei kalapati ka dieu kaula butuh bantuan andika beres ngomong kitu aya hiji heula ngalu ka ciduk gedena badag hampir ngaleuwihan wujudna jalma normal eta heulang nyirorot di luhur celek gigireun si eta jalma anu tadi ok eta jalma nyarita hei kalapati bawa eta dua manusia ka awang-awang lamun geus luhur purageun tapi omat cokot eta kongkorongna atawa usahakeun kongkorongna supaya lesot tina awakna sabab eta kakuatanana anu dipibana ku dua makhluk itu cek eta jalma dina nyaritana ditomplokeun kana ceuli eta heuleum anu ngaranna si Kalapati eta si Kalapati bangun anu ngarti pisan ansel sakilat pokoknya si dia diranggem ku suku katuhuna ari suku kencana diragem ku suku ari suku kencana ngaranggem suku si Rancung dengan sagirewel bangun hampang naker kumaha we heuleung nyamber anak ayam seku dia jeung si Rancung ngakuak lawas selain dikina kitu na teh bari tulung-tulungan lengan araroesan awak siku dia jeung si Rancung dibawa ka luhur sirana dihanap sukuna di luhur pogoe atuh teu bisa usik malik kumaha we anu dijungjungkeun atawa kumaha we anu digantung estuneng mana teh bisa walakaya jeung teh bisa ngalawan geus kaya di luhur awak siku dia jeung si Rancung anu saterusna dibawa nyirot ka handap maju kana tangkal kai bari kitu na teh sirah si Kudir dibabukeun tujuanna eta kongkorong anu ngambai supaya keuna atawa dikait kana dahan eta si Kalapati siga manuk menang ngalati Peter jeung ngarti eta kongkorong si Kudir jeung si Rancung nyangsang tina takal kai sanggeusna si Kudir jeung si Rancung geus teu make kongkorong teh si Kudir jeung si Rancung sepak sidawa getihan anu namolotot itu teh bari kokoceakan ampun aduh ampun itu cek si Kudir tapi ku si Kalapati teh didenge anu saterusna eta si Kudir jeung si Rancung dibawa ka luhur leuwih luhur gas luhur dilepaskeun tina ranggeman suku si Kalapati awak si Kudir jeung si Rancung nyirorot ka handap anu saterusna ninggang taneuh awak jeung sirah si Kudir rames ku getih si Kudir jeung si Rancung saharita paragat nyawa
Ari si Kalapati nyerorot deui ka handap celek dina tangkal kai. Ibadah jeung si buron teu bisa kumaha sabab manehna teu bisa nulungan, manehna teu bisa ngapung. Teu bisa ngapung model si Kalapati. Ibadah nafsu lain di kieu na acileng hareupeun eta jalma. Tapi eta jalma cileng meluncat ka luhur tangkal kai cicing gigireun si Kalapati. Oi, punyuk lawun, montong mabur sia. Lawanan dia si Badal. Ayo turun punyuk. Itu teh bari tunjuk. Kok bandar nyarita. Hei Badal, montong neangan anu eueuh euy. Ya, dewek geura singeurepan. Kitu cep bantar. Atuh ke Badal lain di kieu nafsuna cileng ki Badal luncat. Hareup nangheung Bang Baran bari mawah hawa panas perwatak ajian saketina. Tapi dekat bantar ngajauhkeun awakna kalhur. Tapi kok Badal terus disusul tepus ku serangan. Piu. Gerakanana cepet kacida. Badal dina ngagunakeun gerakanana jeung jurus andalanana estone diketrukeun itu deui bantar. Arwah ngatrukeun sakabeh pangabisa anu geus kapibanda ku manehna salila ieu. Sabab lamun teh kitu bisa-bisa manehna anu bakal boborokan hayuan kitu cek pamikir bantar. Dua bayangan cing kolebat cing jerelat bari mau hawa panas. Jeung Darius eta jurus jeung kacepetan gerakan da bisa katuturkeun ku panon komo ku panon tingkat anu hanap-hanap anu teu boga ilmu kanuraga. Adanya sorak tulang anu diadu akibat tina bentrok dua kakuatan. Ada taki Badal mundur ka tukang kitu deui bantar. Duarana awakna geus juuh ku pesang. Ki Badal muji ka bantar cek pikir Ki Badal pantes si buron moal mampu keur ngelehkeun ieu babajieun. Sarana Ki Badal kudu ngabijieulkeun sakabeh ajianana anu saterusna Ki Badal ngawatek ajian pamungkasna nyaeta ajian saketi tina tingkat akhir. Suara tulang kadenge menicing drek-drek. Kada ngawatek ajian saketina. Pada Ki Badal beureum pikeun kana pigelang leungeunna. Atuh bantar ningali musuhna geus ngaluarkeun ajian pamungkasna bantar ge teu hararese jeung teu cicingeun. Bantar gancang awatek ajian purak jagatna sarua dina tingkat akhir kaluar cahaya beureum tina leungeun bantar. Yaw Ki Badal ngadorongkeun peureupna ka hareup. Apel mah awak bantar. Yaw sorat tarik tur handaruan kadenge. Eta cahaya dipapag ku bantar. Yuk bledak bledu cilebeh. Aya sorak kacida tarikna. Bentrok dua kekuatan anu kacida rohakan. Barengan jeung bantrok dua kekuatan harita awak Ki Badal bentak ka tukang. Awakna jujuralitan bari tina pahamna Ki Badal karebe getiru. Tanana kekuatan anu dikeluarkeun ku bantar kacida rohakana. Ari bantar awakna mundur salengkah ka tukang kadorong ku ajian sakti. Ki Badal ti korona asa dicekek dadana ngatur panas. Ki Badal sadar kana kayan jeung kana picalakaeun. Sabab lamun manehna sakali deui diserang ku bantar tangtuna manehna moal bisa walakaya bisa-bisa paragat nyawa. Anu saterusna Ki Badal ngaluarkeun pedang saketina anu geus kasohor amputur saktina. Ituna teh Ki Badal bari nangtung perwatek eta pedang saketi. Awak Ki Badal ngadak-gadak jag-jag waringkos. Sakakak Ki Badal seuri bari kituna teh ngacungkeun pedang saketi anu kacida ngakubur keluar tina eta pedang. Cahayana cing barasat kumaha we ing kilaban. Ay punyuk rawun. Geura cacapkeun jabe modar.
sebab dina waktu ayeuna siapa bakal dikocoran kulengan ai. Antar mundur ka tukang kitu nate bari gancang nyapot itek si beling jeung bukti induknya. Ari musatkeun ajian burak jagat ana itek si beling. Dina itek si beling kaluar cahaya nu ngakebur ditamah tina buk indungna. Anu geus ngabulen kana awak bantal. Ibadah ngahambatkeun eta pedangna anu ngabarasat guluger aya suara anu ngageleger. Eta cahaya pedang ngahanca awak bantal. Tapi cahaya anu dikaluarkeun ku pedang saketina teu bisa nembus awak bantal. Sabab awak bantal geus dibolan ku cahaya anu ngagebur peledak. Cahaya ngahanca imah si kudieu. Eta imah si kudieu sarita ampur rasut hancur kakeunaan ku pedang saketi. Anu saterusna bantar kahembatkeun itek si welingna. Dipapak pedang saketi beledak geleger. Aya suara anu ngageleger pengaruh ajian burak jagat anu digabungkeun jeung itek jeung itek saketina. Itek si weling punten mitranya punten. Pengaruh ajian burak jagat anu digabungkeun jeung itek si weling. Ibadah awakna mundur ka tukang ari tina bahamna kaluar getih kentalna. Jadi kekuatan kibadal aya di sahanapeun bantal. Kibadal ngahegak pamikir manehanana yakin manehna moal kuat keur ngalawanan ieu mangkaluk. Edan. Ieu mangkaluk. Edan. Kasaktian jeung gagahan sarua jeung si babawak si Dharma. Allah. Kaya kieu mah aing kudu minta tulung ka Gusti Prabu Gahar Samudra. Itu cek ibadah. Anu saterusna ibadah nyamat Prabu Gahar Samudra. Tun Gusti Prabu Gahar Samudra, ieu kaula nyuwunkeun pantosan sareng nyuwunkeun tulung nun. Barengan jeung beresna nyambat Prabu Gahar Samudra gelebuk. Ayo sora angin manin ngagelebuk. Sorana handaruan atakeun kadengena. Kitu aya hiji cahaya berem. Di awang-awang eta cahaya asup kana awak kibadal. Ayeuna raga kibadal geus kaasupan ku Prabu Gahar Samudra di nagara Siluman Bagong. Barang awak kibadal geus kaasupan Prabu Gahar Samudra, kadang-kadang awak kibadal ngabadagan lod. Karena semua urung tina bahamna kaluar siung anu mencos tur sarikeut cing kurela. Bukna ngadak-ngadak jacong tur sarikeut pupuna paranjang. Jeung eta pedang saketi anu keur dicekel ngadak-ngadak ngagedean tur cahayana beuki ngakebur. Atuh di eta tempat jadi cangku cahaya anu dikaluarkeun ku pedang saketi. Sakakak ibadal serikat tinggali siungan cing kurela. Hai manusia, dina poe ayeuna sia ku kaula rek yokon. Ku kaula diakan ata-ata. Itu cek ibadah. Hari kitu teh eta pedang saketi dihembatkeun kana awak bantal. Beledak. Cilegan. Aya suara anu cing beledak cing jeleger. Tapi bubuhan anu mager ka bantal hiji kakuatan rahayu ti indung.
eta pedang anu jadi andalan Ki Badal dening teu bisa nembus kana awak Bantar. Euk Bantar ngahembatkeun itu siwalingna. Euk beledak jebret orang ngabeledak. Tapi Ki Badal kalakah ngagekak seuri. Ayo manusia atrogon sakabeh pangabisa sio. Wah, ya mau mempan ana badan oi itu cek Ki Badal. Atuh Ki Badal jeung Bantar anu saterusna saling serang. Ki Badal awakna kuat kacida teu bisa dirubuhkeun ku ajan burak jagat jeung Itek Sioleh. Ari serangan Ki Badal teh bisa nembus ka Bantar. Bantar geus leuseuh. Dadana geus reng haprang juk. Ning hareupan Ki Badal anu hese pielehkeunana. Ari Ki Badal beuki lila beuki amuk-amukan, siga beuki edan siga beuki teu eling. Ger kitu teh kanyahoan aya nu ngajerelat hiji jidim si oreng eta teh Lastri. Celek Ibu Lastri nincak tangi. Atuh sararea meni jelehek bangang asa teu percaya kana tetapuanana. Dia ngarasa paur we bisi jeung bisi kumaha onam anu tumiba ka Lastri. Kang sok serang-serangna geun ku Lastri dibantos itu cek Lastri. Itu nanti Lastri teu nunggu jawaban ti Bantar. Terus Lastri adan beri mapatkeun kalimah anu geus dipibanda ti Mama Kiai. Sorana tarik mata ka jelenging kana jeuling. Mus kana jajantung bangsa siluman. Tur salecing saleor ka bawah ku angin peuting. Barang Ki Badal ngadenge eta adan, Ki Badal nungkup jelina. Wah, polos. Mau dang saketina ragreg kana taneuh. Aya kadua leungeunna terus mengpekan jelina bari panas-panasan. Oh, polos. Bareng anjing eta Bantar musakeun dua ajian burak jagat. Sewangin, seu geni. Opat kekuatan digabungkeun disalurkeun kana Itek Sioleh. Barang anjing eta Itek diheumbatkeun kana awak Ki Badal. Eta makhluk atawa Prabu Garsamudra mabur ka nagara teu kuat nandangan panas anu dikeluarkeun tina adan ti Lastri. Anu saterusna awak Ki Badal mental kakenan ku Itek Sioleh. Awak Ki Badal keheng kumaha we anu dipeuleum. Itu nate bari hokoceakan nandangan kanyeri anu kacida hebat. Anu akhirna les Ki Badal paragat nyawa ku Itek Sioleh. Nasib Ki Badal nepikeun ka dieu. Harita si buron nampok Ki Badal geus ngababatang jadi banusan anjleng. Si buron lupat mabur tidinya bisi manehna beunang diala ku Bantar. Padahal mah cantang tu Bantar rek mateni si buron. Tapi dari jalma anu geus ngarasa salah mah nya sieun we. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu cek Lastri. Kituna teh bari muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala yen musuhna ayeuna geus eleh. Hari-harita hiji jalma jeung manuk atawa jeung heulangna dukating ka mana geus leungit tina tangkal kai
teu katembong ngejatna. Harita Batua kampung Pak RT jeung kabeh warga terus nyalampirkeun ka Lastri tur ka Bantar. Wah, jang teu naon kasep oge neng, aduh Batua teh meuni ruas. Kitu cek Batua. Oh, itu Batua oge nganuhunkeun ka Lastri tos ngabantos, kitu cek Bantar. Sami-sami Kang, ayeuna mah kadoliman kudu dibarengan, kudu dihancurkeun. Sabab ieu kamusrikan anu salila ieu dijieun ku kibadah. Mudah-mudahan geus teu aya deui, moal aya di kajadian deui. Itu cek Lastri. Nya tu ayeuna maneh oge ka sadayana hayu we urang arui, urang ngobrolna di bumina Pak Haji. Sanes naon pilih deudeuppeun. Katami panginten Neng Lastri teu wabatos ka Pak Haji. Itu cek Batua kampung ngarasa hariwangeun. Teu Batua abdi teh teu wawartos. Teu wawartos ka dieu. Mung da abdi gaduh kewajiban, gaduh tanggung jawab kanggo ngancurkeun kamusrikan. Kitu cek Lastri. Atuh geus kitu mah anu saterusna bring sararea mulang nuju ka bumina Pak Haji Sopandi. Kitu nate bari galecok jeung muji ka Lastri. Pante disangka sanu nyangka yen Lastri boga ilmu dina bela diri. Ansalila ieu kabehanana ge nganggap yen Lastri bisa nate nyaeta ngawuruk atawa ngadidik dina masalah ilmu agama. Teu kacatur di jalanna abringan Batua kampung kabehanana geus nepi ka bumina Pak Haji Sopandi. Atuh Pak Haji Sopandi jeung Ibu Haji meuni bungaheun yen ningali kabehanana warga salamet. Ngan barang red ka Lastri Pak Haji Sopandi meuni ngagebeg. Lah Lastri, nah ngilu jeung Batua kampung. Kitu cek Pak Haji heraneun. Panjang ama panjang cariosna kewe urang terangkeun di bumi. Kitu cek Lastri. Atuh anu saterusna mah sararea asup ka jero. Terus Lastri nerangkeun anu sanyana yen manehanana diparentah ku mama nyaeta ku mama Kiai keur ngancurkeun kamusrikan anu aya di lembur. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah dongeng Sunda Buk Indung tamat dugi ka ayeuna. Kang Arid bade nyuhunkeun dihapunten ka mitra-mitra sadayana. Sareng bade nyuhunkeun dihapunten boh dina ieu acara dongeng nanya. Seueur kalepatan seueur kakirangan hapunten mitra anu kasuhun. Hapunten sakali dihapunten anu kasuhun. Sareng boh bila anu kasabit nami nuju alit kasebat asma nuju dewasa hapunten pisan Kang Arid. Mitra Kang Arid saja permios hatur nuhun sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.